Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami simkuring Taufik Febrian Hidayat di kelas 11 MIPA 3. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala Tuhan nu Esa anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempa di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Para wargi sakalian anu kuring dipikah hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sakitar urang. Sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dafatu minal iman, anu hartosna kabersihan sabagean ti iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai urang umat muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate urang, tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu anu kuring kapihatur, hapunten sagala rupi kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.